Perkenalan, nami abdi Misha Marsadati kelas X9. Sareng ayeuna abdi hoyong nyaritakan dongeng kelinci sareng kura-kura. Dina hiji poe aya kelinci nu kacida sombongna. Manehna so ngahina kuya sabab lalamban. Naha anjeun teu tiasa lumpat setik wae kuya? Ceuk kelinci bari sering ngece. Kuya ngarasa jengkel jeung ngajak kelinci lomba lari. Kuring bakal ngabuktikeun yen kuring lain satonu lamban, ceuk kuya. Kelinci lolongna ngadengeuna, tapi akhirna nampa tantangan eta. Nyusupna, lomba pun dimimitian. Kelinci loncat jauh di harapan kuya. Saking sombongna, kelinci mikir yen kuya masih jauh di tukang, jadi manehna ngasuh heula di handap tangkal jeung sare. Sementara eta, kuya terus lumpat kalawan taat kana kaputusanna. Nalika manehna ngaliwatan kelinci neukur sare, manehna terus maju. Tungtungna, kuya nyampe di garis finish tina heula. Nalika kelinci hudang, manehna kaget ningali yen kuya geus menang. Kelinci loncat ganjang-ganjang ka finish tapi geus telat.